Hai sahabat budaya, Sampurasun. Sebentar lagi Abah Dadang akan ngadongeng untuk kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan centang gambar loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Warna Loka 9. Keep watching and always be happy. Abah Dadang ngadongeng. Dongeng di lemburan, dongeng keur hiburan, carita dongeng baheula, carita dongeng baheula, bacaeun urang ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun sahabat budaya serta incu-incu Abah. Kiwari Abah ngadongeng dina judul Goong Kabuyutan. Abah Dadang ngadongeng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 7 kali maca astagfirullahaladzim. Pulkukus ngelun kamangu kasangu. Nada agungnya paralu, nada jemara pangampura kasadayana. Ka inu anu ka bapa anu ngayuga, ka inung anu teu nganu ka bapa anu teu ngayuga, ka eyang Adam eyang Hawa, ka Gusti nu Maha Suci, ka Gusti nu Maha Widi, nu kagungan usik malik sadayana. Sumangga urang tortus catur, urang taratas carita, urang barubuh tina dapuranana, urang pedar ti akarna. Seja ngaguar carita, carita dicaritakeun deui, dongeng didongengkeun deui, kacaturkeun di nagara dongeng. Sakadang kuya nampi pancen, di sakadang pecang pikeun nungguan goong kabuyutan anu ngagantung dina tangka kai anu gede gitu kayaanana. Keur gena-gena cenah pul jol sakadang monyet. Ladal keur naon nyanes sakadang kuya, ceuk sakadang monyet. Sakadang kuya nemalan, kuring teh kapapancenan pikeun nungguan goong kai buyutan. Naha make ditungguan, ceuk monyet. Har, ceuk sakadang peucang, lamun ieu goong aya anu nakol ku samarangan makhluk sasatuan jiga urang, bahaya engke mamalana. Naha kana naon bahayana? Ih, ceuk sakadang peucang, eta sorana teh tarik awahing ku tarik teh nyeri. Lamun keuna kareunge ku ceuli urang, bahkan lain ceuli we awak ge lamun keuna mah bisa bareuh. Ceuk sakadang kuya, bohong sakadang peucang mah aya-aya wae. Goong mah nya goong we. Kuing rek ditakol, his ulah teu bisa laporan ka sakadang peucang jung.
Di mana sakadang pecang? Sakadang pecang teh keur aya di sisi leuwi. Sabab lamun ieu goong ditakol aweuhanana bakal kareungeung kayak nyeri ceuli. Kabeh sasatoan nu aya di leuweung kudu teuleum. Nya kuring ka papancenan anu ngomandokeunana lamun aya bancang bakewu. Geus kitu sok laporan we ka sakadang pecang. Keun kuing rek dicobaan, rek ditaekan, rek ditakol eta goong kabuyutan teh hayangnya ho ceuk sakadang monyet. Gancangna carita sakadang kuya init bari mawa teh haneul hariwang ongko sieun kumamalana jika nu dicaritakeun ku sakadang pecang ka manehna yen lamun eta goong ditakol bakal aya akibat sora anu kacida gedena jeung nyeri kana ceuk. Kebab sakadang kuya sejan laporan ka sakadang pecang. Sigeg carita sakadang pecang cenah kuul we bari ngomandokeun babaturanana kabeh sasatoan geus siap sabiuk sabilulungan taat kana komando sakadang pecang atuh satopang pinterna di alam harita. Cola sakadang kuya lulumpatan. Nah sakadang kuya kalah nyamperkeun ka dieu lain anjeun teh dititah tunggu. His nyeta pangna ka dieu terek laporan keukeuh wae eta sakadang monyet hayangnya hosorana cenah ayeuna terek ditakol hari itu. Eukeun bae lah si eta mah da moal meunang dicarek keukeuh wae kudu sidik ku bukti waspada ku nyata tapi parandena ti kitu keun besok kaena sarerea turun kana leuwi ceuk sakadang pecang. Ayeuna anjeun sakadang kuya engke lamun aya sora goong wayahna kudu ngojay kahilir sangkan eta sora teh maju kahilir nutur-nutur awak anjeun. Heug ceuk sakadang kuya. Karek gerepeh nah ari kung teh guruh sora goong tayohna geus ditabeuh geus ditakol ku monyet disusul ku gogorowokanana sakadang monyet tulung-tulungan bari nyebut nyeri tulung jeleng kabeh sasatoan rajeleng kacai sakadang kuya kejebur luncat kaleuwi sipat tahunan tuluy maju ka hilir ari nu disebut goong sorana ngaguruh nutur-nutur sakadang kuya bari sakadang monyet mah katingalina geus jamomom bararuh sarta kejebur sakadang monyet oge turun kaleuwi bari gogorowokan tulung-tulungan nyeri cenah ceuk sakadang monyet. Seng horeng lain goong kabuyutan nganu ditakon. Eta teh makhluk koloni engang wujudna gede sagede seeng. Ngan sakadang pecang mah ngawawadianan ulah diganggu da geus apal eta teh engang. Sahabat budaya sarta incu-incu abah tah kitu ning balukarna akhirna mah eta goong teh ditakol ternyata lain goong anu ceuk disebutkeun ceuk sakadang pecang tapi eta teh koloni engang tanapi lebah tanapi odeng
sok gede teh sayang teh sagede seeng. Dumasar kana hal eta aya pelajaran nu ku urang perlu dijimak kalayan diingetkeun. Lamun urang dicarek poma ulah sok baha komo jeung tetelepek naon sababna. Sabab kolot baheula mah cukup ku sinir silib sindang siloka henteu langsung dicerewelekeun. Ta ari monyet mah da sifatna lenger, tah ku monyet mah sok dibuktikeun ta urang ulah boga sifat siga kitu sabab eta teh biasana teh sok tinemu jeung hal-hal anu kurang hade. Terus jangkung ke panghalang bobor sapanon carang sapakan dag eta dongeng urang cekapkeun duwi ka dieu heula. Ku kituna assalam kasadayana sahabat budaya sarta incu-incu Abah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.